Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyai wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma badu. Palamitra anu kusimkuring dipihormat anu insya Allah ku Allah dimuliakeun. Puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kanggo sagala limpahan rahmat sarta hidayahna. Tina kasempatan ieu urang tiasa patepung Pak Ampok jongok sasarengan dina ieu dongeng. Sabab, lamun teu aya nikmat nama, urang moal tiasa patepung sareng mirengkeun ieu dongeng nuku simkuring bade dipedar. Sholawat sareng salam urang haturkeun ka junjungan urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulantaran anjeunana, urang janten tiasa ngabedakeun sagala perkara dihirup urang mana anu hak jeung mana anu bathil. Palamitra sadaya anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Unggal jalmi teh tos tangtu gaduh harapan bahwa urang teh hoyong kabagjaan di dunia jeung di akhirat. Kabagjaan eta teh moal tiasa dilakonan ku cara sakadaek urang pribadi. Atawa aya hura-hura sareng sagala hal anu dilarang ku agama urang nyaeta agama Islam. Tapi urang teh kasebat hamba Allah, kedah ngalakukeun sagala kahadian dihirup kaasup ibadah anu diperintahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala saperti anu ditulis di Al-Quran sareng hadis. Tapi urang gekudu sadar diri, yen ngalakukeun ibadah kudu dimimitian ku het anu ikhlas. Artina ngalakukeun sagala ibadah eta teh, lain karena hoyong ditempoku batur komo deui karena hoyong dipuji hungkul. Pami urang ibadah ngan saukur hayang ditempoku batur emaha, kalahkan urangna nu capee beribadah. Padahal ibadah nu sabenerna teh kedah dilakukeun sing ikhlas jeung pasrah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ngadawuhkeun yen ciri-ciri jalma nuria dina ibadah aya sabaraha macem. Sapertos 1. Sanajan sifatna males ngalakukeun ibadah misalnya salat, jelema eta teh bakal ngadadak rajin pas aya batur nu ningali manehna ngalakukeun salat. 2. Ibadahna teh getol ngan disebabkeun ku hayang dipuji ku batur hungkul, tapi mun ditegor ku batur kalahkah pundung, jalma anu ria dina salatna nyaeta kagolong jalma-jalma anu cilaka. Allah ngejelaskeun dina surat Al-Maun. Fawailul lil musholin alladzinahum an sholatihim sahun alladzinahum yurawun. Hartina, maka cilaka jalma-jalma anu sholat, nyaeta jalma-jalma anu ngalalawarakeun sholatna, nyaeta ngalakukeun ria.
Surat Al-Maun 46. Tapi mugi-mugi urang sadaya moal nepi ka akitu, moal ngalakukeun ibadah ngan saukuria hungkul. Tapi emang tulus sareng ikhlas ngalakukeun karena Allah. Amin. Hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun kana ieu dongeng teh sadayana 31 episode, supados teu kakantun episode carios salajeungna. Bral urang teras keun. Ngepung kahar muzakkar. Bagian ke-18. Kode cenah, ngarah ulah karumpak atawa katubruk. Hih, supa lumar, titatara jong mahanggerwi. Brek hujan mani ngagebret. Sarerea mucicit, ting purungkut bari ngahodot. Diutung lapar, panon tunduh, ari awak kabulusan. Cihujan tembus kana bujur. Tiis nyecep. Maksa keun maneh neger-neger awak, anggir kabulusan. Aral, pusing jeung hayang ambek teu pupuguh. Napsu kapegung. Tingkorosak maruka jas hujan. Tapi nganukur diharudum keun wi. Kuring deka bawa keun. Jas hujan teh ngan padu dirungkup keun kana tonggong, sina nuruban rangsel. Kajeun awak kabulusan, asal eusi rangsel salamet henteu kabaseuhan. Babaku namah beas jeung bako. Tah di dieu yeu, lebah dieu, harga bako leuwih mahal batan manusa teh. Di belaan kuyumut, asal eusi rangsel tuhur. Ngaheuheuh. Beuki tiris. Beu ngeut anu remen diusapan gemeureun geus geun teul ieu teh. Aduh Gusti, duh, aing mah, duh. Moal reuruh cenah ieu teh hah? Beuki pauting, hujan teh kalah beuki gede. Sapatu geus ngeuum cileuncang, karasa nyecep nembus kana kaos kaki. Jari jipeun. Dipake ngalengkah, sapatu teh jadi disada. Bres, beuki jari jipeun, cai kana jero sapatu arasup kabeh. Awak asa leuwih ripuh sarta asa moal manggih pangripuhna, kajaba kuring sabatur-batur ayeuna. Tapi sarua wi meureun babaturan ge. Dan kisarua, ngan teu ngacirikeun maneh atawa bari, tahan uji, nginget ketkun pingpinanti.
Teuluhlah atawa ngarasula jiga prajuritna. Si Tadu maju cenah, cek ti hareup. Tadu disaur, ka mana atuh manusa teha, sora enu aral, nyilap dina sora cihujan ninggang dan daunan. Reuruh sakeudung bari ngadeu keutan ka ai badak, karasa bitis ataul jeung nyeri. Sakadang pacet meureun ieu teh. Ah, mangsa bodoh. Moal pae dicocoan pacet meureun. Keu heul, pusing jeung arana mahna taku. Ge weh diuk dina batu badak, rangsel masih keneh nangkot, bedil digoler keun dina lahunan. Moal bitu meureun di bekas keun ge, kahujanan kieu mah. Pelorna ge macet. Ka hareupeun aya nu leumpang kiki cipritan. Disidik-sidik horeng si Tadu. Komo manehna mah dengan ukur make calana pokek bari henteu mawa jas hujan. Beungeutna bakal leuwih geun teul manan kuring. Diwirna deuwih. Manehna ngauheuh bari nangkeup sorangan. Jauh keneh hiu teh Tadu, sidik sora dan ki. Nu ditanya teu nembalan. Manehna jadi hemeng jeung linglung. Pou-pou riwian bari ngahodot. Hujan henteu pati ngagebret teuing. Langit ken pati bengras. Kukuring dekaharti, meureun Tadu teh kawaur. Sieun direken ngalejokeun, sieun direken sakongkol jeung musuh, bari manehna inget kana sumpahna, wani diteuk-teuk beu heung. Kahujanan tengah pouting, bari beu teung lapar. Tadu tepi ka poho tempat nyumputna andi sele, padahal ngaku keunana mah geus nyaho pisan da geus 3 kali besok. Rek nembalan sieun salah, rek nuduh keun paduae, komo meureun, tungtungna Tadu sumerah.
Hadena dan kiwijaksana sarta ngamalum anu keur hemeng. Hujan nungtutan raat. Kari sesa-sesana anu masih keneh ting paralak ninggang dang daunan atawa nu nyurulung mapai janggot ka ai. Aya meurun pukul 11 pauting mah. Ret we hujan teh raat. Langit teu tembong, ngantacan pati bengras. Istirahat, berbifak. Putusan dan ki. Hah? Hees di mana atuh? Kuring jadi bingung. Tadi keur leumpang keneh, mentah-mentah hayang reureuh. Ayeuna titah reureuh malah titah berbifak, bet asa leuwih bingung. Atuh derek kumaha petanga dekeun saung, mana geus pauting mana ewoh nu garing. Cileuncang ngeumbeng keneh. Kurulang kuriling neneangan anu rada tuhur. Jaba panon geus cepel. Dina batui kitu atawa nurutan Tarzan hees dina dahan ka ai? Bakat ku capek jeung tunduh, tungtung namah gaweh dina akar ka ai bari nyarande. Baju baseuh nu geus nyecep kana awak, teu diudar sumawona disalin. Buuk henteu kaburu dielap anduk jeung kaos kaki ge henteu dibuka, sakitu jari jipeun teh. Tapi teu burung disasar. Tepi ka isuk teh ngan ukur 2 kali lilir, teu kuat ku nyeri jeung cangkeul. Raup Dewi weh. Nu diudar teh ukur rangsel, nu dipake ganjel. Korejat hudang teh, ngan bati alah batan anak anjing hees teh hah? Ketang anak anjing herder mah leuwih onjoy, dasok di kasuran. Sarua jeung galandangan wi meureun i umah. Babaturan geting korejat. Tingkuliat bari babatek, nyarita sangeunahna. Tilu pauting weh kikieuan, bisa paeh teu puguh-puguh, cek karena dibari kekebut. Ah keun wae ketang, indung budak mah teu nyahoeun ieu. Heu alabatan anak anjing hees teh. Hampura, dosa. Tepi ka kieu, cek hate bari ngilikan leungeun genteng tapak akar. Karasa ayeuna mah suku ateul, da kaos kaki kotor kabaseuhan teu diudar. Rek disebut jorok gemangga teh teuing. Rangsel dibuka, eusina henteu ancur kahujanan. Bisa kene hirup meureun. Sapoe ieu mah henteu terus bergerak deui. Kawijaksanaan dan ki, sarerea bisa reuro, ngan isukan cenah rek diterus keun deui. Derweh babaturan teh tihot-hat nyariun saung, malah make jeung diraratah ulah keur tempat sare teh. Saungna pabuni-buni, bisi hujan deui.
tilamna pahipu-hipu, pakandel-kandel. Babaturan maruka baju. Sarerea dengan ukur make calana kolor jeung kaos jero. Malah aya anu ngukur di kokolor, da baju basuh dipoe keun. Di antara babaturan teh aya anu rajin, nyieun sasampayan tina hoe eleutik atawa cukup manten keun arei tina tangkal kai kana tangkal sejena dewi. Popoyan rantui, sapatu naronggeng, bet asa di lembur. Derna luaran kakayan, nyieun durukan pagede-gede. Senau ngentap-ngentap, durukan ngelunti saban saung. Nutadina dodongkoan keketepan jeung ngajaga Rusiah teh ayeuna mah sabalikna. Tincorok pabedas bedas, nunuar kai terus dokdak, malah lamun seuk kai rungkat teh make jeung surak sagala rupa. Bungah Dewi, biungautna gegetihan Dewi, komo geus memuluk liwat panas mah. Kacape longit sapada harita, urut kabulusan geus taya tapakna. Lewong nutadina sepiti seun gejadi rame. Rame kuno ngadurukan jeung soranu Tincorowok. Kudan ki gehenteu dicarek, padahal apa nieu teh rek neangan pependeman cek paribasana, kumaha lamu seok musuh kabur, nyahoeun aya urang. Lain urusan kuring pribadi nu kitu mah. Jag-jag Dewi, seger Dewi, tanaga gengumpul Dewi. Sitadu gegetihan Dewi. Malah sanggeus manehna ngahulang mikir, tungtungna teu burung ingeteun Dewi, horeng eta cenah geuning di lebak, walungan mamasa teh. Ngan ukur karimudun. Tadu yakin, manehna ingeteun, yen walungan mamasa anu diteangan teh nyasat geus nampau. Isukna, sanggeus saretiba naker lantaran make kasur dangdaunan anu kawilang kandel, bral Dewi Mariang. Pasukan dibagi dua. Peleton SMS jeung SMB dipimpin ku Pertu CH Papilaya Mabal KAB ulah katuhu, sedeng peleton kuring jeung kelompok kompi, langsung tuturubun ngadeu keutan walungan. Tuturubun dinurumpil bari tincakeun leuweur, teu dureanu labuh. Mun henteu nyeblokeun heula keuneung sapatu, saka peung mah kudu bari muntang kana kakayan leumpang teh. Kakara oge ratusan meter leumpang, kitonggoh geus katenjo, yen di lebak aya haseuk ngelun.
Haseup, cek enuti hareup. Keura ramena eureun dasar dalang atah adol. Heu. Waktosna seet. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing sampeur dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nur sepeun kana ieu, dongeng teh sadayana 31 episode, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.